ais kan Kak Neng di ais Neng sepertos di ais dit menuju alit di ais deui mangga nah mung ieu mah dina kaleresan sonten ieu sim kuring kapercanten kanggo ngajejeran dina ieu acara boh bilih aya benten prak-prakanana da sok aya paripaos ciri bu sabumi cara sadesa sok benten dina prak-prakanana nada tawakuf sateu acana hapunten anu kasuhun lajeng sendalna tiasa dibika sadayana sateu acan ieu dikawitan cuang samikeun heula ngeunaan naon cenah aya dina ieu siraman teh tenang toskeun sah sareng henteu dina hiji pernikahan ieu mah mau ngarupikeun talari paranti urang Sunda sanaos anu mau ngarupikeun adat istiadat tapi insyaallah sanaos sasiereun sabeunyereun pasti aya mangpaatna khususna kanggo Neng Dila umumna kanggo urang sadaya tah dina siraman ieu uang samikeun heula anu teu kawit bade ngawitan dina ngecagkeun aisan naon cenah ayeuna mamah kedah ngais deui ieu ngemutkeun yen ti kawit Neng ti aalit di ais kudu janten mamah idep ayeuna diecagkeun mitembeyan hidep ulah hoyong deui ngahesekeun kanu janten ibu mugi hidep sing jadi murang kalih anu mandiri ulah hayang ngahesekeun deui kanu jadi bapa lajeng ramakna engke nyepeng lilin ieu oge sami silokana bapak mah salawasna mere pituduh dina jalan kahadean tah ieu pahlawan anu pangageng-agengna jasa jeung kasayana dina ngatik ngadidik ka hidup ti kawit dinten enjing tanggal walerama cag lungsur kanu janten caroge pamugi picarogen hidup lalaki anu sajati lalaki anu tiasa neraskeun ka dedeh jeung kanyaa teu jadi indung jeung teu jadi bapa lajeng diteraskeun kana ngaras naon cenah ari ngaras teh asal kecap tina raas anu hartosna upami urang ngalangkung ka cai susukan sok aya cai anu mang saukur ngabaseuhan kana mumuncangan tah didinya ngemutkeun deui durung dalung bodok geloge anak sorangan nu cikalnya ku cikalna nu bungsunya ku bungsuna di dieu geulis Neng hidup di mana masih kene gaduh loba karumasaan boga dosa anu matak tu genah kana manah anu matak ngahesekeun kana manah mamah gera bedahkeun cisoca hidup gera pundut panghampura suhunkeun doa sareng kasayanana lajeng saberesna ngaras engke bade nyuhunkeun sungkem ka kulawargi sadayana lajeng dina sungkem ieu teh pamundut ibu bapak sadayana kersa ngahapunten kana sadaya dosa sareng kalepatan Neng Dila mugi aku ngalangkungan kenging panghapunten ti sadayana karidon Allah nyerengan lajeng engke dipungkas nyaeta ku siraman teh hakikatna ti Allah tapi sababiahna sadayana kulawargi bade nyiramkeun pamugi naon anu dipimaksad tiasa kahontal naon anu janten hahalang rereged anu aya dina kokotor raga hidup mugi ti kawit ayeuna sing kabersihkeun sing teu aya deui hahalangna deui manawi eta anu tiasa engke bade didugikeun ke sakedap cobi digentos untuk kirang pas ieu mama denda yang getos daran semende cobi arusan cobi ayeuna mangga geulis ngadeg disarenganku mamah sareng ku bapa sok bismillahirrahmanirrahim sateu acan hideuk mapa ger emutkeun deui sakitu puluh tahun lamina hidup ngahesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa sing emut ti kawit dinten enjing hirup hidup tos sareng mamah sareng bapa deui tanggal waler bapa lungsur kanu janten caroge
gelis ti kawit ayeuna gerang ngemutkeun deui munjung mah ulah ka gunung muja mah ulah ka sagara gunung mah sok rajen bitu sagara mah sok rajen saat Gusti Allah nandeskeun yen sing sahabai jalmi anu teu acan kenging panghampura tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa Gusti Allah moloka ngahampura tah ieu di dieu gelis ayeuna muntang ramakna nyendak lilin majang dua lengkah ka payun lajeng neng muntang kanu janten rama kapalih dia bapak mayuna sok ayeuna ngadampal kana sinjang anu tos disayogikeun sasarengan mapah mangga disarangan sadayana sok geus ari ayun mangga neng calik di tengah disarengan mangga sasarengan neng di tengah mangga bapak nah gitu ulah waka dibika mamah sinjangna dianggokeun heula sakedap gelis neng dila di dieu mamah bade ngacagkeun Aisyah geura emut-emut deui hidup anu salami ieu ngahesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa najan mamah melang najan mamah berat rek ngalepaskeun hidup tapi geus waktuna hidup timulai dinten enjing hidup sing bisa lempang sorangan ulah hayang ngahesekeun deui kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa lajeng di dieu rama hidup nyandak lilin nyaeta palita teh anu ngandung hartos anu salawasna rama mah mere pituduh dina jalan kahadean ayeuna bapa ngawitan ku maos bismillah mangga geura tiup lilinna malah mandar neng dila enjing bade ngadahup ka jejak kapilihan hatena mugia sing aya dina sawarga kabagjaan mungguh ridho Allah amin ya Allah ya rabbal alamin mangga bapa ditiup lilinna alhamdulillah bismillah mangga mamah dibika sinjangna mangga mangga ayeuna neng mangga geura calik dipalih dieu mayun kapalih ditu sok gelis tah rada mundur sekedik ya mundur tah gitu gelis di dia hidup sinjang anu tuju ieu teh ngarupikeun sinjang rajana ku mamah sareng ku bapak mah meuni sakitu dipusti-pusti tapi naon anu diheureutkeun ari kanggo putra mah tah ieu ngemutkeun deui yen indung bapak mah salawasna mere pituduh salawasna mikanya anu taya wates wangeunna kangge putrana lajeng oge dina sinjang ieu teh ngandung hartos upami ku urang bade di guar mah ti kawit hidup gubrag ka alam dunya hidup di berongko sinjang lajeng engke hidup di mana mungkas mangsa kahirupan hidup oge bakal didurub ku sinjang ayeuna dina sinjang anu tujuh teh mangga urang guar heula sasarengan dicepeng ku dua panangan lajeng disimpen dina pangkonan hidup mangga lambar anu kahiji mangga geura cepeng tah ieu ngandung hartos gelis ti kawit dinten enjing hidup teh bade mungkas mangsa lalagasan muka lambaran anyar segala rumah tangga teu aya sanes ngan saukur niat kanggo ibadah lajeng cepeng lambaran nu kadua ieu nu ieu cepengna punten tah ieu lambaran nu kadua ngandung hartos gelis ti kawit dinten enjing hidup tos teu nyorangan deui tapi tos aya anu nyarengan nyaeta caroge teh kade gelis kade mugia rumah tanggi hidup sing sapapait sama manis sing tiasa sauyunan mugia caroge hidup lalaki anu sajati lalaki anu tiasa nangaskeun ka dedeuh jeung kanyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa lajeng geura cepeng lambaran nu katilu mangga tah gelis ieu nawa etu ngemutkeun kana lambaran nu kahiji hidup niat ibadah lajeng anu katilu nawa etu kahade ieu ngemutkeun yen dina segala hirup rumah tangga sanes bae kabagjaan anu ku hidup bakal dipayunan anu tangtosna berdampingan sareng kasesah sareng kasedih tah di dieu ngemutkeun niat anu kiat niat anu panceg kade ulah gimir mayunan sagala dodoja sareng cocoba
lajeng geura cepeng gelis lambaran nu kaopat mangga tah ieu lambaran nu kaopat ngemutkeun yen di nur marah tangga ai opat madhab anu ku hidup bakal kapayunan anu ngalangkungan kidul kulon wetan sareng kaler lajeng geura cepeng lambaran nu kalima mangga lembaran nu kalima ieu ngandung hartos dasar agama nyaeta rukun Islam teh anu kedah janten benteng dan segala hirup kahirupan mugia rumah tangga hidup di dasaran ku agama anu janten bebenteng anu bakal nyalametkeun kana segala hirup rumah tangga ya mugia sing kenging karidhoan Allah amin ya Allah ya rabbal alamin lajeng mangga cepeng lambaran nu kagenep ieu ngemutkeun deui lambaran nu kagenep nyaeta rukun iman kade ulah nepikeun ka diluli-luli ieu benteng sanes bae rukun Islam tapi oge ieu rukun iman sing emut hidup ti aalit ku mamah sareng ku bapa disakolakeun ku mamah ku bapa diatik dibimbing dititipkeun di madrasahkeun hidup sing jadi anak anu soleh dina lambaran nu kagenep ieu bral geura guar ku hidup geura buka naon eusina sing pancek dina neuleumanana lajeng lambaran nu pamungkas mangga geura cepeng lambaran nu katujuh nyaeta tutup waktu kahirupan yen sadayana jalmi nu kumelendang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin Salasa Rebo Kemis Jumaah sareng Sabtu sok gelis ena geura simpen deui bral anaking geura miang geura ngambah kahirupan anyar mugi hidup heuking sing kenging kabagjaan lajeng ayeuna geura mayun kapayunan mamah gelis mangga sateuacan hidup sungkem kanu janten mama geura emut-emutkeun di jasa sareng kasayan mama geura emut-emutkeun di kanyeri mama ti kawit mama hidupna kandunganana dugikeun kadanget ayeuna anu tangtosna mama koneng seueur diraheutan mama seueur dihesean ku hidup mama seueur diberdua gelis neng sanaos mamah teu kedal tapi mamah kantos kapetrik ati ta eta anu ngalantarankeun Allah bendo sing emut sayaktos naridona Allah gumantung karidona ibu sareng rambu tos dugi ka mana hidup mulang tarima kanu jadi indung geus bisa kumaha hidup keur mulangkeun cai susu indung sok gelis kira tinggal rarai mamah ku hidup tinggal socak mamah emutkeun kacapek mamah nuju salapan sasih lamina hidupna patuangan mama sasasi ngaheran 2 bulan rumenggah 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usi 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 bulan hidup gubrag ke alam dunia bari dibarengan ku getih nu lalambaran mama hidup ngalahirkeun hidup nandonkeun nyawa mama hidup ngalahirkeun nandonkeun nyawa 2 tahun lamina mama hidup nyesuan ka hidup lamun dietang sabaraha litereun ci susu mama gelis sabaraha litereun ci susu mama keur ngajejekeun hidup geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi indung nalika mama nuju ngalahirkeun hidup dibarengan ku getih nu lalambaran nandonkeun nyawa lamun teh mah harita aya nyawa anu kudu dipilih meureun mamah milih hidup kajian mamah anu ngelehan tah geulis ieu nandeskeun yen mamah yen indung anu teu yawa tesuangan geura emut-emutkeun deui sok geulis upami hidup nuju teu damang mamah ngabelaan teu tiasa momdo mamah ngabelaan teu tiasa bobo sanes sawengi 2 wengi sanes sadinten 2 dinten ngabelaan mamah bobona ngan saukur dina kursi dugikeun teh mah lamun tiasa ngadoa ka Allah Gusti alihkeun ka nyerina pun anak ka abdi alihkeun ka capek ka nyerina pun anak hawatos pun anak mah istri tah geulis mamah mah dugi ka kitu nah neng kantos upami diuwihkeun deui nuju mamah teu damang hoyong ngauwihkeun kana sagala ka nyeri mamah neng nah kantos nuju mamah teu damang Gusti geura tepakeun ka nyeri mamah ka abdi Gusti wios abdi anu teu bobo nah neng kantos dugikeun ka dinya tah geulis ieu
ieu nandeskeun hidup sing emut deui emut kene kana lampah ka tukang lalakon hidup nalika hidup diagengkeun diatik dibimbing disakolakeun ku mama tapi hidup pedugi kadanget ayeuna masih kene seueur ngaraheutan masih kene seueur ngahesean nepi kendugi kadanget ayeuna hidup can keneh bisa mulang tarima kanu jadi indung ku kituna geulis neng keur ngebersihan jiwa hidup keur ngebersihan raga hidup ayeuna hidup mangga gara nyarios ka mama kedalkeun sagala unek-unek nu dina aya batin hidup kedalkeun pedahkeun cisoca hidup malah mandar hidup kenging panghampura tilu janten ibu hakikatna sadaya dosa sareng kalapatan hidup mugia dihapunten ku Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mama hapunten abdi tina sadaya kalapatan maaf abdi sering ngarahatan hatur nuhun karena sadaya kesayaan mama mugi ya digertos ku Allah salakeun nungakeun abdi mugi dina mayunan rumah tangga sing aya doa sing aya dina kabagjaan ini Allah ya rabbal alamin sok cepeng panangan mamah geulis gubrageun mas taka hidup dina pangkonan mamah sok ku mamahna neng diusapan sok neng kadi sungkem ka mamah salam ka mamah sok mas taka nengna ku mamah sapalih usapan sok duh mama hapunten abdi tina samudaya kalapatan tilahir dugi ka batin hapunten sadaya-daya hapunten sadaya-daya mama hapunten abdi tina samudaya kalepatan ti lahir dugi ka batin rumaos abdi seueur ngaraheutan ka mama rumaos abdi seueur ngahesean ka mama rumaos abdi seueur dorhaka ka mama tapi ampun mama abdi hoyong kabuka lawang pantu surga abdi hoyong kenging panghampura ti mama mugia mama ulah rengat galih kerasa ngahapunten kana sadaya dosa sareng kalepatan abdi amin ya Allah ya rabbal alamin sok geulis geura cengkat rangkul salira mama ku itu tangkep mama dedeh teuing geulis putra mama dedeh teuing geulis asa cekeneh mama ngakandung hidup asa cekeneh mama ngelahirkan hidup asa cekeneh mama ngurusanan ka hidup geulis saleresna mama ge melang urang kudu papisah sok sieun hidup aya dalah di kumaha hidup rek hirup jeung batur tapi dalah di kumaha geus cunduk kana waktuna hidup kudu bisa jadi pribadi anu mandiri geulis putra mama anaking jemat awaking ku mama hidup didoakeun pisan bral anaking mugi hidup sing kenging kabagjaan sakinah mawadah warohmah amin ya Allah ya rabbal alamin sok mangga geulis cengkat alhamdulillah disun taar mamahna neng sawangsulna taar nengna ku mamah disun alhamdulillah lajeng sinjang nu tadi mamah punten tilas ngais mangga ayeuna sampean mamahna ngadampal ka dieu punten sok geulis pencetan heula sok diwasuh mangga neng nyandak cai bismillahirrahmanirrahim geulis ngadoa istighfar mama ampun rumaos abdi seueur ngaraheutan kana manah mama rumaos abdi seueur dorhaka
Tapi abdi ge ampun Gusti hoyong lubar tina kecap doraka tinu jadi indung. Mangga gelis disengitan ku kembang mangga canda kembangna. Sok kana sampean mamahkeun. Istighfar astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Mugia Gusti ngahapunten kana sadaya dosa sareng kalepatan abdi anu sakitu seueurna ngarahetan batin mama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng dielap gelis mangga dielap. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tos mangga lajeng disengitan mangga ieu nyengitan ngemutkeun ka hidup. Mugia hidup sing jadi murang kali anu tiasa ngajaga harkat sareng martabat kulawarga. Lajeng mama kahandap deui sampean anak mangga. Nengna mundur sok ayeuna gubrageun masta ka hidup dina sampean mama mangga. Sok neng sungkem ka mama. Mama sakali deui abi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya dosa sareng kalepatan. Hatur nuhun mama parantos ngarawat abdi. Hatur nuhun mama parantos ngatik ngadidik ka abdi. Rumaos abdi seueur doraka kanu jadi indung. Rumaos abdi seueur doraka anu seueur ngarahetan kana batin mama. Tapi mama kawit ayeuna abdi hoyong jadi murang kali anu lubar tina kecap doraka tinu jadi indung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis mangga cangkat rangkul salira mama ku hidup ditangkep mamahna gelis. Dedeh teuing gelis putra mama. Dedeh teuing anaki jimat mama. Hidup dihampura pisan ku mama. Sawangsulna mama ge hampura ku hidup. Anu ukur sakieu dina bisa mikanyaah ka hidup. Mama nitip gelis jaga hidup ulah ngadakwa di payunan Gusti Allah. Bral anaki doa mama nyarengan kanggo hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat alhamdulillah mangga ramakna bade ka nu mana heula bade ka dieu bade ka dieu ka dieu ka dieu mangga neng ka palih dieu. Sok gelis ieu tepangan rama hidup sateu acan hidup sungkem tinggal heula rarai apa tinggal heula soca apa gelis. Sok cengkat tinggal heula rarai raoskeun emutkeun jasa sareng kasayan apa tah ieu nandeskeun rama hidup teh ieu pahlawan nu pangageng-agengna jasa jeung kasayanana dina ngatik ngadidik ka hidup. Dug hulu pet nyawa teu nolih kacape kesang badag ngagarencang ku hayang boga rezeki leuwih keur ngajejeukeun hidup. Aya anu dirasa oge teu dirasa gelis neng saupamina di etang sabaraha kilauan kesang bapa keur ngajejeukeun hidup. Sabaraha kilauan kesang bapa keur ngajejeukeun hidup. Upami di emutan deui geus bisa naon hidup mulang tarima kanu jadi bapa. Geus bisa naon hidup mulangkeun kanyaah anu jadi kolot. Sok geus kanggo ngabersihan jiwa hidup. Kanggo ngabersihan raga hidup. Ayeuna hidup gerak kedalisan nyarios kanu janten sepuh. Bapak abdi nyuhunkeun dihapunten dina sadaya kalepatan rumaos abdi seueur nyesakeun. Bapak matur nuhun parantos ngarawat abdi. Mugia Bapak panjang yuswa. Mugia kasayan Bapak digentos ku Allah. Bapak doakeun abdi kanjing bade nikah. Abdi nyuhunkeun diwalian. Mugia rumah tangga abdi sing aya dina kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis gubrageun masta ka hidup dina pangkonan bapa mangga. Sok gelis Bapak hapunten abdi rumaos abdi seueur doraka. Rumaos abdi seueur ngarahetan kana manah bapa. Rumaos abdi teu bisa waos kana sadaya kasayan bapa. Abdi ngasyukur tiasa ngadoa. Mugia sadaya doa sareng kasayan bapa digentos ku Allah. Mugia bapa sing panjang yuswa. Sawangsulna doakeun bapa. Mugia ti kawitun teu enjing
rumah tangga abdi sing aya dina kabagjan anu ngalangkungan kenging karidoan ti Bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat rangkul salira Bapa ku hidup tangka. Dedeh teuing gelis putra Bapa. Dedeh teuing gelis asa cekene Bapa ngurusanan ka hidup. Asa cekene Bapa ngajajakeun ka hidup. Bapa melang gelis. Bapa hariwang. Bapak masih kena hayang ngagantoran ka hidup. Bapak masih kena hayang urusanan ka hidup. Tapi dalah di kumaha geus cunduk kana waktu. Hidup ayeuna kudu bisa lempang sorangan. Sing yakin gelis, najan teu dipenta hidup ku Bapak didoakeun pisan. Bral anaking gerang ngambah kahirupan anyar. Doa Bapak nyarengan kanggo hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cangkat alhamdulillah. Sok diwasuh heula sampean bapakna. Mangga sampean bapana ngadampal, mangga sok gelis istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mangga nyenak caina. Sareng kembangna gelis, canda kembang sing seueur. Wios ka seueur. Alhamdulillah. Bapa, mugia Bapa ulah geuneuk maleuk kersa ngahampura kana sadaya dosa sareng kalepatan abdi. Abdi putra anu seueur doraka kanu jadi kolot. Abdi anu seueur mopohokeun kana sagala kasayan kolot. Kana kasayan Bapa, rumasa abdi sok ngaraheutan. Najan Bapa teu nyentak, najan Bapa teu kedah, tapi abdi ayeuna sadar sanaos Bapa teu kedah, tapi eta nu ngalantarankeun Allah bendu. Eta nu ngalantarankeun doa abdi teu diijabah. Ampun Bapa, abdi rumaos hoyong doraka, abdi hoyong pangampura ti Bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok geus ayeuna dielap heula lajang disengitan. Sok mangga. Terus alhamdulillah sok mangga kahandap. Ayeuna neng kapengker gubragen masta kahindna hidup dina sampean Bapa. Bapa hatur nuhun kana sadaya doa sareng kasayan Bapa. Doakeun Bapa abdi rumah tanggina. Hoyong rumah tangga anu sakali saumur hirup. Hoyong rumah tangga anu kenging karidon Allah. Mugia Bapa ulah geuneuk ulah maleuk ngahapunten tina samudaya dosa sareng kalepatan abdi. Sareng ngadoakeun abdi mugia abdi sing aya dina kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok mangga gelis cangkat alhamdulillah. Mangga tepangan ramai hidup mangga. Sataacan hidup sungkem. Sok gerak emut-emut kende gelis. Tah ieu ramai hidup. Sami anu sakitu mikanyaan. Anu sakitu mikadedehna. Sakitu ngaridokeun anak ngadoakeun anak kahidep. Gera pundut doa sareng kasayanana. Gera suhunkeun karidoan anak gelis. Gera cepeng panangan anak mangga gubrageun masta kahidep sok sungkem gelis. Bapa, hapunten abdi tina samudaya kalepatan. Hapunten abdi salamieu seueur ngaraheutan kana manah Bapa. Hapunten abdi salamieu teu tiasa mulang tarima ka Bapa. Rumasa Bapa abdi seueur doraka. Rumasa abdi seueur ngaraheutan ka Bapa. Tapi ti kawit ayeuna Bapa, abdi hoyong lubar tina kecap doraka tinu jadi Bapa. Abdi hoyong panghampura tinu jadi Bapa. Abdi hoyong dikabuka lawang pantos surga anu salamieu ku abdi kapopohokeun. Doakeun Bapa ti kawit enjing abdi mungkas mangsa lalagasan. Doakeun mugia jodoh abdi jodoh anu tiasa neraskeun ka deudeuh jeung kanyaa tinu jadi indung jeung tinu jadi Bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat dirangkul heula salira bapana sok ditangkep. Sok bedahkeun cisosa hidup geris geura sosanoan heula. Kedalkeun anu teu acan kantos ku hidup dikedalkeun kanu janten sepuh. Gelis sok
tahi cisoca bapak cisoca kasedih diserangan serang cisoca kabinga ieu nandeskeun geulis kanya bapak kahidep anu taya wates wangan anu taya barang kinasihan anu mikanya mika cinta lahir tumekaning bati dedeh teuing geulis hampura bapak hampura ngan ukur sakieu dina bisa mikanya kahidep omat geulis di mana hidup engke dina ngambah hirup rumah tangga ulah nepikeun ka pegat jeung dulur omat ulah nepikeun poho jeung nu jadi kolot sawangsulna geulis hampura bapak ngan ukur sakieu dina bisa mikanya kahidep tapi sing yakin doa bapak nyerengan mugi hidup sing kenging kabagjaan amin ya Allah ya rabbal alamin tos mangga geulis cengka disun heula taar apana ku hidup tahan heula alhamdulillah ayeuna taar nengna ku bapak disun taar nengna heula disun alhamdulillah geulis mangga ayeuna gerak tepangan saderek hidup kapali ditu mangga ngadeg neng mangga tepangan saderek hidup geura suhunkeun doana geura pundut doa sareng suhun panghapuntenana anu salame ya hidup seueur ngaraheutan seueur ngehesekeun kanu janten sepuh tah ieu mak hidup bibi hidup uwa hidup sadayana kulawargi hidup anu ku hidup kantos dihesean ti kawit hidup ti lahir ka alam dunya kudugi kadanget ayeuna hidup geura pundut panghampura mugi aku ngalangkungan kenging panghampura ieu sadaya kasayan kabingah karidon Allah nyerengan kanggo hidup amin ya Allah ya rabbal alamin mangga geulis geura cengkat geura ngalih deui sok sungkem alhamdulillah duh anak ibu nu geulis punden euti mangga ngageser geulis duh anak ibu nu geulis geus ratikeun duh anak ibu nu geulis pupunden ati bisa nolak geus capetan geus motikeun duh anak ibu nu geulis mangga mamah sareng bapana kapal ditu mangga seserangan mo bisa nolak nu geulis pupunden ati pupunden ati duh mangga bapana heula mangga ibu bapakna heula mangga nyandak caina pak kucurkeun bapak sapertos kucur pancuran neng wudu heula geulis oh nyaun mangga cai panasna hijikeun ohon hijikeun mangga nu geulis sadayana ngiring ngibingah ku kasayan ngadoakeun ku ngalangkungan dina ieu siraman cai pangdoa cai pangjajab ti kulawargi sadayana mugia ieu sing janten sababia kanggo ngabersihkeun anu nu janten hahalang dina raga hidup mangga bapak nyandak caina kucurkeun nengna ngadoa heula kucurkeun sok geulis kucurkeun ti luhur pak mangga kucurkeun pak heula teh acan ngadoa heula wudu heula sok neng wudu heula geulis
kucurkan ti luhur Pak sapertos pancuran supados saya. Pamikiran mangga Bapak nyandak deui caina mangga. Alhamdulillah gelis dingawitan ku bebersih susuci ieu ngemutkeun hidup kayak sakedap. Sok mangga. Mangga karena sampeana alhamdulillah ulah dugikeun ka luli-luli salat nu 5 waktu tah ieu silokan. Mangga Bapak nyandak deui caina lajeng ku Bapak doaan. Neng ngadoa geulis sapertos hamin tanganna. Nah, kitu ke sakedap. Mohon mangga tanganna dicepeng mastaka neng na dicepeng ku Bapak. Bapak mangga doakeun tah ieu cai pangjajab cai doa tinu janten kasepuhan mugia ising janten sababiyah hakikatna ti Allah mugia sing bersih sing lungsur langsar dina mayunan sadaya laki rabiina. Mangga Bapak bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mangga sadayanakeun teh sawios. Lajeng ditangkep nengna sok bari didoakeun tangkep neng disun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga mamahna ti palih ditu. Mangga Bapak ti palih ditu. Mangga tiasa sakali we mangga mamah nyandak doaan heula caina sok sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Cai pangdoa tinu janten sepuh anu bakal janten mugia cukang lantaran kanggo ngebersihkeun anu janten hahalang dina raga hidup. Mangga mamah bismillah mangga kana mastakanakeun. Lajeng nengna ditangkep bari didoaan lajeng disun taarna sareng damisna mangga. Sareng sana Bapak mangga kanggo kasaderek sadayana anu bade ngiring sasarengan dina ieu siraman dihaturanan ti palih ditu supados tiasa ngajajar. Lajeng mangga Bapak didoaan heula caina ieu sami oge cai pangjajab geulis ieu rama hidup nandeskeun Bapak anu sakitu mika nyaahna sakitu mika cintana sakitu mika dedehna ku sadaya kasayan. Mangga ti palih dia mangga Bapak bismillahirrahmanirrahim mangga. Atas cekap sekali sok ditangkep nengna disun taarna ditangkep neng tangkep ramana sakedap ku neng sok silih doakeun heula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu cisoca sadayana cisoca kulawargi ngajajab ngamiangkeun ka hidup mugia hidup sing tiasa lungsur langsar laki rabiina sing kenging kaberkahan Allah kenging karidoan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga manawi cekap Bapak mangga. Alhamdulillah mangga kanggo kesepuhan heula mangga bade saha heula. Bismillahirrahmanirrahim. Neng tangana sapertos ngadoa. Neng tepetot-petot ngadoa ka Allah gelis. Tah neng ngadoa nyuhunkeun ka Gusti Allah lajeng Bapak oge sami ka hidup ngadoakeun. Sasarengan mugia ieu oge sing janten cukang lantaran sing seueur anu mika nyaah, sing seueur anu mika asih, sing seueur anu mika dedesar anu mika cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap menawi Bapak sakali lajeng sok ditangkep nengna sok kira doakeun Bapak tuang putu ieu. Alhamdulillah.
motikar duh anak ibu nu gelis di enti-enti mangga dilajeng bisa ngolah nu gelis pupunden ati pupunden ati duh anak ibu nu gelis pupunden ati mu bisa geus capeta geus motika duh anak ibu nu gelis di anti-anti mau bisa ngolah nu gelis punden ati pupunden ati duh anak ibu nu gelis pupunden ati mu bisa ngolah geus capeta geus motika mama sareng bapakna mangga aya di palisisi alhamdulillah mangga bapakna sesarengan ya bapak sadayana ibu ramakna ibu sambung bapak sambung mangga sesarengan di dia kanggo sami-sami ngajajab ngamiangkeun ku kaasih sareng kabinga mangga kanggo sesarengan mangga mangga ayeuna ditangkep nengna ku opatanana mangga kehel foto bareng heula mangga tah atas alhamdulillah rengse bade di ieu mah teh euhun nyawer euhun alhamdulillah manawi sakitu rengse dina sadaya runtuyan acara siraman hapunten tisim kuring mung sateu acan eta tadi sinjang anu bade dialungkeun ieu punten neng punten pangiandakeun ayeuna diancurupkeun sasarengan lajeng dialungkeun Mohon, sok etana. Mangga bilih sawerna teteh, bilih tos sayogi. Sateuacan sawer tah ieu bade dialungkeun heula. Mangga neng sareng mamah sadayana anclomkeun heula eta sinjangna. Sok dialit-alit barudak murang kalih mangga ieu bade dialungkeun sok bade kusaha we kengingna. Sok anclupkeun mamah. Anclupkeun lajeng candak deui. Sok candak kaluhurkeun, candak kaluhurkeun. Sok bealitkeun sing dialit. Sok sing alit sasarengan neng gelis cepeng ku sadayana ku bapak ku mamah ku neng mangga ieu sinjang bade dialungkeun mudah-mudahan sing kenging kusaha wae mudah-mudahan ieu sing janten sababia nyuhunkeun doa ti sadayana ngahaminkeun kanggo kabagjaan neng dila sasarengan bismillahirrahmanirrahim hiji
tak acan. Hiji, dua, tilu, sok kemana? Alhamdulillah. Sok mangga sawerna sakantenan, alungkeun, awurkeun, mangga. Awurkeun. Ngawurkeun nu pangantenan. Awur. Sawerkeun nu pangantenan. Awur. Aya atos alhamdulillah. Mohon enjing rengse sakali deui sim kuring ngahaturkeun nuhun kana sadaya kapercantenanana. Restu Singgih Wedding Organizer ngahaturkeun nuhun atas kerjasama dan kepercayaannya. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Terakhir wabil kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tiasa dicanda. Teteh tiasa dicanda kalau